muda, kumaha tuh ieu geus beurang kieu can aya pemasukan euy. Teuing pugugi euy, aing bari ngunggi. Ada hari kieu wae maunya. Kumaha balik kan itu mau duit mah. Heueuh pan di motor teh payu rentalan teh. Heueuh. Ih, ini nomor sainya euy. Angkat-angkat bisi duitan. Halo? Anak muda, yuk emak ya. Oh, ieu emaknya mah. Aya naon mah? Duh, emak butuh motor. Di mana nu sok nyewakeun motor? Mak butuh rental motor. Weh, sok ieu, motor mah aya ieu. Mak, tenang mak. Ya di abi mah rek rental motor mah mak. Ya abi mah kana rental motor. Tah heeh atuh. Eta lokasina di mana? Ih, ayo lokasinya di mana? Ih, itu apa geus di Sherlock. Mak, ya, ku abi ka di Sherlock nya mah nya. Oh nya atuh anak muda Sherlock. Ulah lila. Nya mak, siap ayeuna di Sherlock mah tenang. Si Marek ka dieu ge, ka dieu. Heueuh, abi kieu ge. Ya kudu kumanya ya supaya menarik perhatian anu bayaranna mahal euy. Rentalna eta boga ide. Kayak anak muda, urang boga ide euy. Kumaha mun jokna terbukana juga hidrolik. Pakai hidrolik kumaha ge pan ieu motorna ge. Hidrolik kan ge kumaha di carana? Siap dengekeun. Anjir, ide bagus ge sok atuh buru ge bawa itu. Tunggu nya, heeh, ka deui. Anak muda. Cagar. Alhamdulillah mak euy, cager mak. Aduh, ieu teh mah anu geuring mah dompetna mah euy. Duh, maneh sugan teh cagar sagalana we. Mak, heueuh nya kitu teh mah euy. Mak, aing mah teh ya rek nu mana sok milih ya sewa motorna. Yo, mak, amun nu ieu heuh. Ieu mah 100.000 mak sewana. Tah, amun nu ieu da alus ieu mah 200.000 mak sewana. Duh. Meni beda anak muda. Nah, tuh ieu nu ngabedakeunana. Yo, mak, rumahan tak kabedakeun mah kieu mak. Nu ieu malah mun dibuka jokna teh ku kunci biasa nih mak. Amun nu ieu mah peda 200.000 hargana. Ieu mah ku hidrolik mah bukan geus hidrolik kitu tah otomatis mak buka jokna. Duh, urang mah asal lieur. Hidrolik teh naon sih? Da urang mah teu apa, maklum geus kolot. Heeh, kita maklum si magis kolot euy. Yo, mak itu ayeuna dijelaskeun. Yo, nu ieu mah ya. Muka teh make hidrolik teh kieu mak. Kan dipencet na HP mah ya. Bisa buka otomatis mak. Yo, urang dipencet aya tinggal di jokna. Tah, dipencet. Tuh. Otomatis mak. Alus teh. Alus, jadi emang geus modernnya. Heeh, tak kitu mak. Jadi nu ieu mah 200 harga sewana mak. Cik atuh ieu nutupkeun anak kumaha? Da baheula mah keur urang teh leutik anak muda, tar aya motor nu kieu euy, ya asa aneh Zaman kiwari mah nya aya wae. Heeh, mak, yo, kamu nutupkeun mah ada anggar mak, kudu dipencet deui tina HP da remote-na HP. Yo, tinggalikeun kami dipencetnya. Ye nutup ya. Tah. Tuh. Mak, tinggal alus kieu mah euy, otomatis. Kumaha rek nu eta rek nu ieu nyawana. Ah, asa hayang nu modern mah nu ieu we. Tapi mun HP-na kudu diinjam deui nya. Nah, atuh mah da remote ge di dieu otomatis dina HP. Lamun berarti tambah 100.000 mak, jadi 300.000 mak. Geus nu ieu we Heeh, mak, yo. Da sok we ieu mah cocok jeung bubar gebel baru dak emak tah, ieu mah mending alus ning ieu di sawana. Batu mana 300? atuh beak duit urang ieu kabeh. Eta mah derita emak eta mah. Di nuhunnya mah nya. Mak. Yang ngisi abi mah tungganannya di dinya. Jom. Sok mah di dinya. Tong lila deui lah. Heeh, sok. Anak muda, mana remote-na? Aduh, mak. Saya ke target. Budak-budak ngora pohon. Ieu mah itu bubar gebet teh mah ngerakeun. Dina cok geus hidrolik. Knalpotna geus racing. Siap Kakak mah jus kapanggikeun ieu mah euy. Heula. Bisa ra aya nu hitut. Satu usaha. Kalau ka hitut deui kanyahoan ieu mah euy duh. Kalau dosan wae ieu yang tai teh. Heula. Nah, sabukit tarik wae. Ari siapeun naon tuh di dinya? Ini sih gak begu geuningan aja di dinya. Henteu mah lah karesel ieu mah di dieu. Ari maneh? Nah, aya kasar-kasar ngajodong we natangka. Tuak teh. Tuh, kan itu sapukeun jalan, aya karesel mah. Tuh gawe-gawe geuningan. Ji, pan ieu keur gawe mah sebenarnya mah. Gawe-gawe. Nah, eta leungeun dibeli naon sih? Geuning ieu teh beunag, iya duaran hidrolik teh. Alah, kapanggikeun cilaka ieu mah. Turun. Ieu urusan ana panjang ya. Sok turun. Di hidrolik. Ini ieu beunang. Sia sok turun, gawan turun. Heeh, mak, ya urang turun, mak. Sabar geura. Aduh.
Iya rugi. Nipu ka urang. Kumaha ya urusanana rek panjang rek pondok. Urang mah ek manjang sepupu ieu teh urang salah. Ek mondok geus pasti mah piduiteun. Geus lah mak, pondok we piduiteun. Geus atuh. Gua duit ka dia kan. Lah geus mah engke duit nama jadikeun hutang ya. Sabarahan sih? Nu tadi pulangkan deui. Kan denda 200 jadi 500. Engke orang balik ka dieu, urang tukangnya ngising. Aing 2 kali rugi deui. Ya mana kuncina deui. Astagfirullahaladzim. Gusti nu agung. 3 kali rugi tak aing mah. Aing 3 kali rugi tak aing tadi rek geber jeung barudak. Apes nasib teh. Wah, si Mang Ubi euy, doko-doko wae eta siap menang can euy. Sampurkeun ah. Mang, menang teh beli doko-doko wae atuh euy. Panglima, can meunang euy, bedan ka sida upana. Make naon tuh Mang? Umpana? Ieu make tutut upana mah. Ya heuh atuh Mang, aya tutut mah, butut atuh. Jih, heueuh kitu, palingan urang teu meunang-meunang nguseup eta Panglima. Ya heuh atuh Mang, tutut-tutut atuh dipake umpan. Mun akeun tutut mah yo dipake kecerok-kecerokan. Atuh kudu kunaon upana mah hayang meunang. Yo Mang, hayang menang mah yo. Kudu kieu yo. Yes,